Kumaha yang baik itu kapundung sugan aya. Beranem mana? Sugan aya batur baik. Mending yang kapundung ah. Tuh, Akbar. Geuning barek ini batur malobangan ieu buahan. Wah. Wah, wah anu maok ye. Panggih dibakeum. Satik geuning. Wih. Wah. Kurang ajar saya nu make. Biaya jeung kawin cokot. Sasan maling panggih baheum poe. Sok. Juga ya kawin met areueuh kieu. Kurang ajar. Sa nu maling aneh. Hah? Sa, ngomong kawin. Heuh nya tangkal. Sa ge. Maling. Ejik ya. Sa ge ngomong. Ai gana. Sa sini nenek kanyane. Mana teh jeung bea kawin aing. Mana di sa di sini nang kana sa. Ah. Hihi. Ai gua. Aduh. Tang salah nemen hidup euy. Sa ge ngomong. Hah? Mate kamananya. Ongkoh tadi teh cenah suruh mau boboko. Dia boboko na geus mawa jelema na ting maka mana sih? Itu aya dunia. Sepi dunia. Is mata di mana sih? Jelema dulu. Mak. 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 Ih, ari emak kemana sih? Ih, tadi cenah kita jangan boboko. Jangan sungguh nih, mau jangan perakan daun tangkina. Ih, mana si ini kemana nya? Sasi nu malingan ke Gunung Wing. Papangi tewak. Wah. Adieu. Mate kemana sih? Ah, gimana? Ih, kayak orang. Apa gini kapundungan ya lebet. Makaronen deh. Aduh. Kan karonenya tuh ya Allah, haya. Bego sahanya. Tak kabita. Lebut deh ih. Anjakana jangkung. Coba pendek mah. Meureun bisa ngadahan masaan gitu saranggeui mah. Ari kapundung teh ieu amis ka aseun sih nya. Sok aya teh kapundung haseun teh. Mun haseun mah meureunan. Juga haseun bokelek meureunan. Juga hayang. Mana ya? Gitu. Malingnya, maling. Sok, papangi. Malingnya. Maling naon imang? Ih, urang mah nempon kapundung. Oh, maling naon? Urang teu mawana naon ge itu jelema teh kunaon sih maling-maling. Bujang ke disebut emang. Mananya nu maling kapundungnya tuh jadi sa eutik. Di ke kamari di pelakan pirang-pirang. Wah, mana jigana ye maling ye. Sumpahna eta bujang kene kitu. Ini nuduh urang maling kapundung tuh urang mah teu mau naon urang mah ukur ngaliwat rek nangan emak urang ih. Soal ngalah peda urang luak liuk rek kapundungna loba. Itu nah lain ukur ngomong mah. Maneh mah. Kalau bang ngeles lah. Eta geuning buktina mau boboko naon maksudna? Hah? Usulah ngeles. Geus. Pasti maneh malingna ye. Nya, dasar awewe. Aneh naon buktina urang dituduh malingna? Urang ngalage henteu, ieu ge kosong kene urang marek nangan emak urang. Ih, naha sih ieu maneh teh. Ibu budak keamanannya geus
Ye budak kamananya. Kita tadi ditungguan be terus jam-jam teh disuruh nyokot boboko sakitu bae teh. Teu datang-datang ye. Naon teh digundukeun yang geus loba teh. Ngalati ita tadi. Lain buru ka mana eta budak? Ayo. Si Haris teh ka mananya? Disuruh neang kapundung ambe diunduh kan manehna teh kawinan da pugu bapa nama eueuh lumayan boga kapundung teh dijual jeung modal kawinan di kampung sagawe-gawe boro-boro nyumponan manehna jeung kawinan celeng-celeng kayak orang di teang eta budak di kebon keur nanahaan sih geus dilapisan. Adah geuning loba supa ieu di dia. Lumayan itu supa teh diesop. Ya. Daging eueuh ayana supanya alhamdulillah sakieu oge. Gusti. Kang nah teu balik-balik. Dahar teh jeung nu kieu. Sugan itu kudu bari ngalapucuk tangkil kitunya jeung nyeun celem ke sore. Aduh. Da leueur ieu teh. Lumayan, jeung nyelem. Aduh. Aduh, dorakis. Aduh, ieu bujur ti dadat. Aduh, geus lilati di dadat-dadat dawuh bapana. Haris, ieu mah tulungan ya Allah, nyai sangsara teu nyiru. Haris, ieu maneh ka mana? Aduh, ibu bujur mah nyeri. Aduh, aing mah geus heula boa ieu pelangkingan. Aduh, ieu ece. Aya tadi ngalapucuk ti sarelat obat. Atuh nyeri. Atuh da teu ngomong heula lain teh ngomong heula men teh ka urang. Ngomong heula kumaha? Nu bogana boga urang. Ieu kaburu rek nyelem ke sore hayang celem tangkil kami teh. Ditempo bujurna mana? Itu sarelat teh mana? Alon. Ulah ngabrak mah. Ih, nah, aya nyeri teh kala dikebrakan. Aya nuan teh bari. Rem nablong. Hampura rem nablong. Aya bae aing mah. Kamari geus ngadarbetan jeung itu cedori. Meledak pisan ya. Ya Allah, ampun. Hampura ieu teh kasupata meureunna katula gara-gara nyokot ieu tangkil meureun pucuk tangkil usaha sih. Nu urang eta teh. Urang nungguan bae budak ieu. Naon teh disuruh nyokot boboko teu datang-datang. Ai budakna sangarana? Itu si Rumzina. Ruminah meureun. Anak sorangan bae poho aing mah. Heeh. Engko sih ikhlaskeun bae aing ieu bujurna nyerinya. Yang gesok atuh ari butuh mah geus teu naon butuh mah sok. Heeh atuh. Geus teh urang ngala deui. Urang ge keur nangan si Haris. Pan anak urang eta teh si Haris teh. Rek kawinan di titaneang eta nan ngaranna tah Kapundung, tangkal Kapundung. Emang boga tangkal Kapundung? Boga, ieu. Loba. Bukan tete jeung modal kawinan manehna teh hayu ah. Nya atunya. Aduh, nyeri budak lila nemen sih. Aduh. Si Rumi. Mana nuduh urang teh ngalah Kapundung ih. Sosok ngomong bae sakitu ih udah dudu bae di rumah teh ih. Buktina boboko jeung mawa ka keperakan pasti rek maling Kapundung. Ayeuna moal aya alasan deui maneh rek dibawa ku uing ke desa. Ya embung teuing ih maneh mah ieu mah urang mah boboko jeung ngala tangkil aya indung urang keur ngala tangkil. Los-losan ka Kapundung, urang mah tibang ge resep nempona bari jeung mana da jangkung. Teu bisa urang lagi ngalana ge sok tuduh bae maneh mah ih. Geus teu. Maek bawa ka desa. Ih, maneh kunaon sih keukeuh teh ih. Bawa ka desa. Mak.
Ih, Bawa ka desa. mak. Adik ah. Mak ieu jelema naha ih. Ih, mana mak ih. Ih, ke heula ih. Iya, Tolong. ge. Mak, Bisa ge ka desa Tolong. ge. Bawa omong. tolong. Ih, ge. Yo, tolong. Ge. Ya aing diperkosa. Ge. Ih, bawa omong. Ih, tolong ya aing diperkosa. Ih. Duh, perkosa naon? Ya bohong kan manehna, mau tarik urang bae urang mah teu ngalah kapundung teu naon main tuduh-tuduh bae manehna ge. Ih, mau ka desa mana? Aing udah mau kosa. Ya sok, mun bawa ka desa maneh geus urang ngomong maneh merkosa urang sok. Sok. Ayo. Tolong. Ya, Asminah, Asminah, tulungan. Ini mah Asminah, tah urang diperkosa, tah kublak eta. Diperkosa? Jelema eta. Ih. Ka bener mah diperkosa. Iya, nu maling ka punung urang ya. Ika punung urang Mana ini paling. nuduh urang eueuh buktina. Ka bener bae diperkosa. Urang teh Eh, pantai Mak. Ya, Ka bener bae mek diperkosa. Ya nu kurang kumaha kurang sakieu bae dong lah sakieu montok. itu demi nok ima aek mau ka desa. Nu beneran dia diperkosa atau maling kapundung. Iya maling ka punung urang Rek yeuh. diperkosa. Ih, ulang anekeun ieu jama ieu. Heeh, rek diperkosa. Ih, ulang anekeun ieu nu maling ka punung urang. Mumuk hareupeun ka Bogorna bae. Perkosa si Ruminah. Ih, ieu anak bae ieu anak perkosa ieu. Tralala. Najis. Ih. Can ge wayah euy. Aja, geus unu bener lu anak ge. Ieu nu maling ka punung. Ih, mana durak merkosa ih, Salah mana merkosa. nya mana buktina? Buktina urang bae jarek ka ma urang. Jadi anu rek bawa ka desa ku urang. Lain yang anehnya merkosa hayu mana lain. kage ka desa. Lain urang mah. Geus unu bener lu. Yes, stop. Stop. Nah, itu rariwah tuh budak rariwah. Naon anak urang ya si Haris. Tuh anak urang si Ruminah kita tadi disuruh nyokot. Wadah geuning teu datang-datang. Allah. Yo aya naon. Haris. Ai mana karena Haris? Ditungguan ku emak kalah ka mojok di dieu jeung awewet. Kasep. Oh, aing mah. Ari mana ka mana wae? Yeun yang kebon. Nah, dengan kabundungna kunaon? Tuh, tinggal itu. Beak. Kusaha kitu dengan bisa beak. Tuh. Zaman Nah, dulu tah. anak saha eta? Apal. Si rumah anak aing geuning dituduh-tuduh ngalah ieu sih ngalah kapundung yeuh disuruh nyokot boboko jeung wadah tangkil Teu percaya mah di bejaan kitu teh. tuh lamun misalkan maling mah meureun aya eusina ge ieu mah kan tadi suruh nyokot tadi tuh dengekeun. rum teh anak urang nah dituduh-tuduh maling kapundung Geuning buktina geuning kapunung teh aya. nya Geuning buktina mau boboko jeung hareupeun tanggal kapundung bari diteoheun deui mau ka keprak berarti rek maling jigana. yeuh lain erek maling kapundung disuruh nyokot wadah yeuh jeung wadah tangkil Kan urang ngomong tadi ge ditungguan bae tita tadi Percaya teh bae. datang-datang yeuh kumaha sih tuduh bae lamun misalkan aya buktina nya di dieuna dina bobokona aya kapundungna tah kakarek percaya mah teh Yang syukur atuh geuning buktina gini dituduh ku manehna wae ge. Disuruh dituduh merkosa ku ieu. Nah, Kasep. Mana dituduh merkosa ku si eta? Budak eta. Iya. Ya Allah, parangsana sugan Loh, mah gadis teh parangsana. eueuh deui tuh. Ari manehna mah rangda eta teh. Ih. Sugan mah. Sudah bohongan manehna ngagegeret urang sampai ka ditu kekeusina urangna maling coba mah. Maling kapundung, mending mun kapundungna amis, kapundungna haseum siga kerek. nya lamun aya buktina teh mah geus teu nyaho teuing buktina Ya kurang geus urang lulumpatannya bari gogorowokan urang rek diperkosa, bae anu nulungan. Ih, geus Aing ge teu percaya si AA erek memperkosa si Ruminah. Ih, eta mah janda mending aing gadis. Da si Ruminah cenah tadi ku paneh dituduh mulung non maling kapundungnya. Tidak terbukti gitu. Jadina konflik. Mana dituduh rek merkosa. Ayeuna mah kieu geus pus-pusan bae ulah dipermasalahkeun deui. Emak ge tadi ti seureuleut di ditu tah. Nu jelas mah emak maling kan saha? ujuk tangki. Duh kan ngaku Atuh da bapak mana teu balik-balik mah hayang nyelem ieu teh. sayurna balik duit jeung balanja. Balanja. Ini mah pus-pusannya. Hampura. Ayo Neng. Aduh, ada. dasar yuk kade
Coba nanti guru bagus mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Selembur Pasawahan yang cute, yang manis, yang cantik, yang ganteng menyajikan video bodoran Sunda di YouTube Baraya Selembur Channel. Jangan lupa ya tonton, like, subscribe dan komen. Baraya Selembur, oke.